Orang teh boga duit teh saeutik euy. Kumaha deh? Hayang beli motor. Motor naon euy? Coba nih yang motor naon tuh? Terbit paling oge lamun teu Suprapit paling ge. Astagfirullahaladzim, Gusti Allah. Naon? Apaan kurang di bejaan ti kamari? Hirup mah kudu ngukur kana kujur. Maca kana kekayaan awak. Nah, teh. Naon salahna urang? Eta ngadengena aing kot ngahulang nyebut hayang motor beat segala. Allahu akbar. Cia teh jelema teh gablek, Brad. Nya motor naon atuh? Anjir bek 70 kumaha? Allahu akbar di bejaan. Ya. Cek urang kamari naon? Brad, geus meuli NMAX sementara mah cek urang. Geus teh. Nying. Beli NMAX cenah. Atuh nyasat atuh. Ya lamun orang mampu mah. Di bejaan teh kitu sia, di bejaan kolot. Kitu maneh mah. Hayo. Lamun orang mampu mah nya meuli NMAX atuh kahayang mah. Urang oge. Allahu akbar. Sementara urang mana? Gancang malahan nepi na NMAX mah. Di bejaan kolot teh. Maneh aya bejana cenah. Aing teh ngahiji kana jeung mitoha. Cenah Terus cenah aya rencana rek ngontrak. Aing ket ngahuleungna teh ya Allah, ieu budak kamari anyar keneh kurang papatahan cenah. Papan era atuh terus we ngahiji jeung mitoha di dinya. Ieu mah nya samemeh boga. Ya, ulah wa kamikiran kontrak. Da moal kaduga Brad moal. Geus meuli 100 bata imahan kabeh. Sateh diberi teh. Anjing beki parah ieu aki-aki anjing. Sugan 70 ke 80. Ya teh, here we come. Cukup. Sia Anjing. mun arane. Ieu ngahaka naon ieu aki-aki anjing. Parah anjing. Arti urang Gaji wae ku aing gitu ieu anjing beheungna. urang aya bocoran kamari. Hayang maro. Yang maro naon ieu teh? Nengah, bejana yang nengah maneh? Nengah naon? Nengah sawah sia. Heuh atuh jang urang we atuh ajang stok atuh dahar urang minta wae ka mitoha era di dinya. Apaan kurang teh di bejaan bar geus meuli tuh 5 hektar ge cukup tuh anu ngajual tuh. Meuli cenah anjing. Sementara Kirim, Brad, kirim, sementara nengah meuli 5 hektar. Aing sementara kudu meuli tanah 5 hektar. Sementara meh nengah teh. Boa ebah. Parah anjir, parah iya aki-aki ieu anjing. Allahu akbar, di bejaan teh kolot. Ya, tinggal. Etek dijual Brad tuh. Di dieu nepi ka ditu tinggal. Tinggal ngoe gitu ka aing. Teh Brad teh. Aki-aki. Ye kok kumaha anjir ieu. Rek kumaha coba. Ieu bobatok aing ada Bandungan sia eta mah. Aneh di bejaan teh mana. Atuh jang gawena. Ulah wa kami keur hayang jadi setap. Jadi Urang mah usaha euy lalasuh kieu euy duh. Dagang
Andi anyukan we ting tepuguh mayarna ge. Tong jadi pikiran gerak lebih magis kebal ya manggi nu kieu genan geus atoh salse we. Ya heueuh. Bibi mah da awewe aya nu pangusahakeun atuh. Dar cecenet ge atoh we. Urang mah lalaki beda. Tanggung jawabna ge atuh. Kudu maraban pamajikan beureunan. Can budak deui ayeuna teh asup SMP pan si Ei teh. Bingung euy. Usaha naon atuh. Nah, jadi pikiran gerak abis si tipes. Zaman aya nama nempo eta naon ngaranna teh? Kaya pelempang nama juga geus atoh. Anjing. Kaya pelumpang na maju cen. Nya pasti atoh bi. Da kaya panjang gigir kabehna ge lempangna. Terus orang lamun hayang neangan kabunga kudu neangan keyeupnya. Heeh, aduh tuh teh anjing kotakan. Keur susah kieu aing titah neangan keyeup nu lempangna maju. Pikir gerak ku di dinya. Ieu anjing. Ieu teh aya urang Sukabumi ieu teh. Anu mesen kaos rempag people. Tapi nah yang ditanda tangan cenah ku si Mang Brad. Oke, itu jadi masalahnya. Naon sih nuntut yang dulur-dulur kamonesan berarti. Oke, orang tanda tangannya guys nya ngan hampura we tulisanna rada butut sebenarnya konsep ieu ning dahar ceker hayam. Butut. Da tadi pan si Brad mah pan calon dokter tadi nama. Dengan terjadi acing calang. Gitu jadi dokter nate jadi tulisan anggar butut. Ampura we nyalurnya orang tanda tangan guys. Mantesna di mananya tanda tanganannya diharap ya rempag pipa. Di tangan kirina ieu aya logo. Tangan kanan polos. Di tukang oge polos. Tukang wae gitu Oh diharap di dia di dia juga nanya ada mantesnya dina pipola tadi dia jadinya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi sok dulu anu arek pesen baju rempang people nya guys nya apapun itulah ada aya 4 desain aya teh baju teh sok langsung ke DM nya guys nya langsung DM bisa hayang ditanda tangan ku si Brad. Jadi ku si Brad bakalan diberi bonus guys stiker. Wah ngabubruk gue pokoknya nama stiker IJ nya 2 ini letikna pilau nama kawan ya iya stiker boy mah aya stiker na rempang people terus iya begitu konsepna 100% serius terus iya aya Kamonesan Corporation ya iya merek dagang Kamonesan. Oke guys, orang kemas orang kirim ke Sukabumi Kakang Panji lamun teh salah. Hatur nuhun pisan Kang Panjinya. Hatur nuhun supportna. Terus misal kaos Kamonesan sing awet dianggona sing enggal balanja. Wassalam.